Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita mancing belut sambil mencari keong. Dan kita sambung dengan ceramah yang berjudul Mun hayang telu santet datang kak. Saksikan. Demanta kata Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan dirinya teh direspon kene ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ye kanyawan ku jana mah di deulean gerokeun gade picen dan mau teluh suci ya ini maunya kula boga teluh picen iya, tunda tahu dulu picen. Saya langsung kaju tengaku picen. Ilmu curi kamu kau karena rakas ya. Kiai atuh banyak kudu boga barat telu. Sia terpercaya, sia boga telu, ya terpercaya ka Abah Haji. Coba buktikan. Ade sia ka dieu cekel. Keluar getih sabulu-bulu. Ngaku sia. Oh, Abah. Ditapani sia. Kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jagang ke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam paneta teh tukang sihir anu ngamodif tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir peluh jeung mujizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikan coba kuari tuh ka Sukabumi di mana karena tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener jarang sebar duit karena urang lamun deuk meuli sihir deuk meuli teluh baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk neluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demanta kata Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teh direspon kene ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ieu emang kumaha gitu marukanana eta teh wali ditetepkeun didinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek didinya teh jelema narurut ngariung cau Ambon sok gede kieu teu kiai oplot apa kos kitu mah kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu Kalian
jatuh. Tabacan jadi kiai. Geus olahraga berangkat yang keong. Kayak itu orang olahraga gitu. Itu mau parean. Gubernur eta nanti berangkat deh. kiai maulah caritakeun geula salila hirup Kanjeng Nabi memperjuangkan agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon karah? Tuh ti Fortuner. Hadi sia mah tarol. Berangkat. Perjuanganana mana? Ya makasih banget tidinya. Kiai si pos itu. Dah can maran di hari. Udah lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa. Deuleu bajuna hebat, lain ulah. Mah ulah sebet-sebet di dia mah loba lubang mah. Deuleu sorbana hebat. Deuleu kendaraana hebat. Deuleu sendalna luar biasa. Lalahuna loba-loba juga mah loba liang mah. Masyaallah, baheula mah bakiak. Baheula mah kelong. Iya libang belut tah. Nek sendal lemburan yo. Naik deui. Pokona lubang keluar cahaya teh lubang. Naik deui sendal loto. Naik Terus kenapa wae? Kami mau musuk belut soalnya ya. Sendal harga 9 juta naonan. Lubang tah. Keluar cahaya. Eta ku yai. Eueuh masalah heula nan keur carita geus bisa mah tapi urang leluhur Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul azim nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena cara geus teh ngorok ngeunjukkan pare tadi ucapan menarik adi hadekeun deui adek ditanya cara make sendal isin terus baheula bakal dikajero kuburankeun mun dipakean sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat naon maksudna karana ngusuk belut colok kalau besi dan belut nak naon maksudna make sendal teh besi salah karana kabur dari dia ada ngusuk belut tak ngusuk bae berapa colok kulangeun heula tap di orang mah beda merek doang terjadi merek doang beda merek main mah teu gengsi teh mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leut di mana lawan teh kiai nya belut dia lah udah belut teh kiai tuh ngadahat terus tak wala kadi eta can kabeh mah nangsina bisa mah yuk keur carita kamu tertipu juga kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa Nailah sihir eta sorpus anu wajihi kata talian asal nimburan tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisa li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang terus nu kebel teh cokot ku urang kebel mengadahar batu woi pare hadekeun hadi cokot pare hadekeun di hari pare pakai tarik abuk benerin sia sok aja seserian heran teu menang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dia eta ngaran mundek di teluhna saha apes teh jam sabaraha tengah beting misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna nu kumaha di palentin neluh satu saja kiai mah deuk neluh ge jababari aya kitabna jiruan teh anti jadi gitu ya cari dahar akan cabut kayak ka neraka mah gitu maksudnya orai baca boleh kan dipais dia bakit uyut nu aya di tanggal cabut kayak geus ditarik musuk belut mah eta sinang si eta beak mah jero terus siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun jero ke eta beak masih ngosot karena ditarik arahkeun ka imahna mulai dipijak ngusupna tanah itu sieun batu
Oh, geus meja. Set kudu di tengah sawah, tengah uma, ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu. Bulan puasa mah kieu bae urang syutingna. Jadi jana kudu Sawah barengan dulu, jeung juri. Mulai datanglah kanu dituju. Plek. Aduh, kerja sama bae urang yang channel mah. kunaon, Mbak? Coba ieu nyeri amat, coba kerokan deui. Duh pindah ka dieu. Tuh, Kang. Ka ceuli. Aduh. Pamereun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu. Aduh, tarang. Jero atuh yang nama. Kunaon Mah nyembur. Fortuner. Nyembur eta asup. Wah, Bapak edan ya. Mulai Nyembur ka deui atuh yang berubah. Aya bulutna mah sangat dahar bae eta. Wajahna Angel jadi gitu, berubah, kulitna jadi Belut berubah, mah langsung pemikiranna takut, jadi berubah. Eta Domeh. teluh mulai melalui pagawean, Oh, belut mah melalui angel, ucapan heula kang geus anu geus eta karak dikemas cepok ku sabala. bangsa perdukunan. Ngadara sabala ditarik nasina kabeh ke jero eta sampai kayak sisa sajengkal nasina. Ketika nyampe Karak. terjadilah perubahan jelema nu diteluhna. Datang urang ka Sukabumi. Assalamualaikum. Ki Haji di Sukabumi Ki Jero Haji. dia dulu. Ya Haji. Haji, aya naon? Ti mana ye? Abdi ti Cikupa. Emang aya naon Mau gitu? beunang Kadi dulu, kieu Pak Haji, abdi dagang tadarina maju. Dagang naon teh sendal. Nah, lamun yang cara nenek lewak belut doang si dede ini on ulah lewak pulang Itu gitu teh lah. aku laku gara-gara aya tetangga Cara kebelut dagang ngelewer, beli ya. sendal di Iya, mukanya iya. anak bae. Kan Ceng, udah ulah dipukul ya, diantepkeun tak kos kitu. Atuh ulah diantepkeun ceng. Ulah menu kitu diantepkeun atuh silakan. Hayu urang geura balik. Maksudna aceng ka dieu hendak minta tolong kan lah jaya tangga cak bade abah kalaan, mah mau mendingan cek dipaean barang, bae barang, kos kitu. Tanggung aya ge ribet dah mah engkena kitu deui bener mending dipaean bae atuh mendingan paean bae. Bau budak ngaluyan malaikat eta dukun. Keur caritana aya guys. Nah, ieu tah harga-hargana. Lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu. Nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu. Lamun dilambatkeun ke muriang kena beaku lah kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu. Dek pilih nu mana ceng. Ayo. Lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae. Enggeus tah mah spesial tah mah. Spesial ambo geus eta bae geus. Bener ceng. Ayo dosa mah tanggung jawab aja nih. Kan gitu amat. Iya, Abah Haji mah ngajalanan doa. Tah. Cak urang Cikupa barengan bae tuh dosana Bang. Iya nek mau dikenak keong kendong dulu ieu. Kos kitulah sihir. Jadi kieu mah caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir di zaman Firaun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masya Allah gitulah datang kakuari terus bae aya di Amerika nu panggilina sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun bagus tah emang pertarungan sihir itu sarua bae atuh deuleu nyokol naon nyokol ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika batu wauheun ka Quran wauheun ka sihir Inggris sihir Prancis sihir dah luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya ini asi orang Amerika
begitu di dulu sosok tia putih kerma kulitna putih serba putih segala rupana nanya katamun orang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mah mana makan orang Bekasi di Bekasi na kadinya tah tah mana dinya di perumahan Remples dinya teh kan aya tah imah mana ngarep ngetan kan kageteun kan tak bagus tah 55 ku nyawa kos itu digeus kadele kuning kan latihannya dah itu deh kita di Amerika waduh nyawa Masya Allah lamun maneh wani kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta ayo nak itu mah tahun berikutnya bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa terjadi eta dukun di Amerika datang ke kos gitu dukun di orang mah sapiraki doang dukun di orang mah mana di Cikupanya bener ngarep ngalernya kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler asalahan teh dukun parah keur ieu mah tetep ngaler jadi dipindahkeun ku bapak mana ngidul bener bener ku lagi inget keneh jare bae takal balingbing ya balingbing asanan tak keur ieu mah aya ku ari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asalna tangkal asemnya asana jatuh aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can jetu teh payah melaku teh dukun kos itu mah naon ieu ka dia pugu kula nanya di mana nanya didinya di Citra aju di Citra hah? Itu udah laki kudu diciduhan. Mamawa samping ka imah sia. Tadi keong di. Ulah disebutkeun embah. Itu gitu. Badak itu batan malah tongot. Geus pokona mata mah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun. Abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah. Teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna sangaran. Ngaran saha? Kebae sabaraha duit. Lah teh mah geus gampang pokona mah ngaranna saha. Berangkat ya nungguan dulu geus botak mangel. Udah berangkat ya. Dukun blok. Dia bawa ember ade, dia mau ember dia aing. Asa ngadenge Bang BRI aing mah ngadengeun. Tah sepika tah. Nah, eta kos kitu tah. Geus ngaranna saha? Sabarana urang ngalakeun ge. Tuh kan itu kan tungguan di mah. Tungguan pokona mah geus. Hang geus mau boleh disebutkeun mbah lamun teu mamawa samping jeung sempak. Bener bae, waduh, Epen mana Epen? Lihat Ependi nyala dari itu ya Allah. Iya sih, tete karena barang datang teh. Ya siasa ajak mana teh aku lah kekasih Epen. Tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia. Anak ibu mah jatuh kasep. Tapi ibu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak. Kedadelan sia kumaha eta hideung apa putih? Putih hideung. Tetep bu putih. Dedelan sia emang kumaha itu kadeleuna beuh kasep jasa asana Al Pacino ge ele ambo. Budak teh eta teh sihir. Jadi kadeleuna kasep bae pugu ku garaha. Oh jeung dia ngaraga. Saya gerhana atau mah sebenarnya mah. Buat ente. Kadeleuna kasep bae. Enggak lah itu udah maling barang, balikin copot. Ya Allah, eta sihir tugas gitu karena bagian percintaan, bagian perdagangan, bagian dan lain sebagainya. Kumaha pamentana sihir aya. Andai kata kamera ieu. Ki Umar disihir ku Ki Zaid. Ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna. Aya sihir teh. Mantak Abah Haji Khairun mah baheula nyawan biasa. Lempar tuh di tuh mana ti ledug tuh nugia cilongok ka dieu atawa ka ditu karawasa atawa ka ditu ka gitu Jawa Ringan eta Ki Hairun
Terus dempang Tata dua tah. nyana kemana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Hairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu Kita jalan-jalan sore. kanyawan ku jana Cari tutut, cari keong. Picen dan mau telus ya ini maunya kula boga telu picen iya tidak tahu dulu picen yo langsung aju tengaku picen Mancing ikan ya. belut Kiai atuh banyak kudu bersama Madilah Bohai. Ya, terpercaya ka Abah Haji. Coba buktikan. Siang dipancing, malam dipancing, pagi-pagi jadi anak. Oh, Bang. Kita panis ya. Eta teh ambean lain. Hari ini saya jadi kameramen. Murang namun tidoyong kagelam aya angru teh digelam aya teh digelam. Cilongok mas sengit kamu. Muka pancing jalanan. Mengkol katerep diterep aya teh. Aya diterep di leletikan malah. Leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus. Oh, di Pasar Gadung aya deui. Aya deui ka ambe tah hangru di dieu terus ka Cikupa. Ulah gitu-gitu deh. Ngan teu pati parah. Ulah kegituan. Belok kurang ka Bojong ka ditu aya tah ka ambe ngan tetep teu katararaekan di dieu. Ka ambe telu teh ka ambe. Iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu telu. Nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir, ku ilmu telu tah kumaha hukumna. Eta tetep bae bunuh deui kajen ku kumaha ge. Oh, jelema butuh nu gede. Oh, bawa ka rumah sakit. Oh, di ronsen penyakitan, bodoh tah dokter. Siap saya jadi kameramen. Cekir penyakitan. Ini dokter gua ini dokter. Tidak ada penyakit dah. Cek caranya mulus. Ini perut saya gede. Ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit. Scanning. Dulu. Aju kuari nu dibotakan teh naon ngaranna? Kemo. Tetep penyakitan. Tapi butung gede. Bawalah ka imah. Dahar mah ngeunaheun nu kena telu mah. Dahar mah biasa boh tuh ngelehkeun urang. Biasa mulai malalentu sagede kieu kala luar getih kala luar hewan eta telu mah gitu kala luar kadang-kadang kala luar gitu segala naon garang-garana bayongbong kala dahsyat mah gitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos gitu jadi lain bohong aya berbagai kelas. Nah, ieu mah terbunuh. Ci Umar terbunuh melalui ilmu sihir. Wa yasbutul qatlu bisihri. Tetep bunuh deui bisihri ku ilmu sihir. Andai kata Ki Zaid nyihir leuh Ci Umar paeh bunuh deui. Cuman bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi mulai nu nyaho ieu mah biiqrarin dengan pengakuan pribadi yang ke polisi bisa ke polisi baret jempolna tah digencet make gitu kursi ngakun deh aku siapa bahasa aja ngaku atuh atuh aing teh keburu ngaku jadi gencet kieu lo tadi atuh siapa tadi gencet teh ngaku jeung ngana teh ngaku kuat setrum kelek na setrum kelek teh getek setrum terus kabelah di setrum aja ngaku teh bawa nyanyi bener kula telah melakukan telu nelu kayak di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina
Jadi tuh di Sukabumi, berapa duit Malina? Berapa duit? Sisa berapa duit Malina? Maksudnya nek naon polisi bagi dua aja ngeng.